Gimana dia? Jeruk balik. Duh, Jeruk bola. Empok we kamari ngalat ilulu. empok ya kamari ka dieu nya jeung sa? Jeung Aris, Sadoy. Oh, cadoy nya. Moat dun tuker jeung jeruk. Oh, hartina mah. Moat Emang pesek Mang? Jadi masak ya Mang, ngegepluk-gepluk namanya doang kadonya. kita masak mah kitu doang ieu. Ai hasil mah henteu. Amis bae. Oh iya. Ngomong geus kolot bedana kulitna ipis. Oh. Oh bisa desa ieu wa ngan ana doang nu boga. Nu boga di dieu hartina. Boga jeruk ieu. Jeruk Bali lain. Jeruk bola. Siaran di Bali mah jauh dagang jeruk ieu. Oh nya. Paling punan batang henteu dikembang biakeun. Teu bisa nyangkok anak. Jadi na aya nu gede di ditu. Itu nu gede tangkalna doang tangkal jengkol. Heeh. Ini jeruknya jeruk beureum. Beureum jerona ieu gede nama sarua. Buruk tangkalna. Emang pantas dagang jeruknya. Mau sabari gancang teh, sabari ngamusik ajelet dong na ieu teh na YouTube. Itu dulu Kolot kena jeruk daripada anak. Iya, jeung ieu jeruk ieu doang lah. kudu ajat-ajaletan emang dulu kurang ramu segala di dieu. Yakin pasti nawa. Nah, da eta nen. Jadi kan asbak. Oh. Nah, bisa kayak ngebeuk ya jeung banget gitu bisa supaya kasep. Mun Bandung mah ya mang. Ieu nu di ala ya. Ieu na ya. Jarak ieu mah. Ieu na ya. Ieu nu kalua manisan teh. Oh. Pahit tam. Keluar ya. Kedudukan. Anak kita di kana mah ngagarok pencanda. Keluar urang ieu nan. Telat. Pantesan teu semangat Bang Nedi. Dojong bet teh. Oh, tepat ieu nya. Beres saya ngagarok. Wah usap datang. Ari ieu asak tah atah ieu. Asak ieu kan kada orang ku panyakit ieu mah buatna. Tembus kana kulit, kana daging. Di anak ge baheula mah aya ieu diburi mah ka Ahmad teh cenah. Jeruk gila. Tapi mau ieuh ieu. Karena Baheula keur Kalau di leutik. dinya jadi teh jeruk kan jeruk nu leutik teh biasa jeruk nu sok di jeruk nu sudah di gelas kieu leutik. Ati lu jenis banget di dieu. Karawangnya bibitna. Didinya tah. Mula mana di alpukat jeruk turun. Tiap musim ngadaharan buah wae. Nanti nu boga alpukat teh diana doang bae. iya mah taman buah ya di Sumber Waras mang. Masyaallah. Lebatan di Bogor. Taman buah GR. Pertebuahan ya. Ini di pasar. Lagi asak ieu nya. Asak sakieu mah kurang di lembur. Ngan masuna amis. Mamang kumaha. Insyaallah. Kalau jeung kulitna bepait mungkin. Sebelah kudu digerok gitu nen. Kabet gerok-gerok itu penting. Dapur sampala. Woi bawaan. Oh jeruknya. Bukan sama apel. Teksturnya kok mamang. Tapi doangna ieu marada Can paten ya. Apa asak mang? pan teu koneng teh. Kunaon ya? Itu pemakaran anak can manggihan konengna. Tapi soalnya sih mang asak ieu. Can manggihan asakna doang kumaha kitu. Asak ya asak. Asak. Lulus ya. Digerok ge beda leulis. Tuh.
nya muringkil lah masuk. Jadi jeruk iya sakilon lagi 30.000. Tinggal walam kita sak nama apakah dang jeruk biasa. Sakilona eta aya 60. Enggak. Sakali panen aya 300 hulu. Terakhir umrohnya 35.000 ya, Mang. sakilo kan? Sahulu. Oh sahuluk iyo. Sadel ha. Jadi guys, ieu jeruk. Ayo Lal. Mau kudu naik sorangan. Ngaladugannya dia lal. Tuh, tangkal naga di hareup ieu mah. Tuh. Ya mau si lolet ieu. Bung Lal sang doken we. Pokoknya ke langit-langit. Amis ya. Gak mau. Segar. Oke. Anu hayang ka dieu bae. Jangan teuran mah kudu jauh, cenah ge ka empok ge tadi kamari mah 3 anak aya barade ya. Aya 4 atuh anak mah kudu 5.